aing keur peuting dia kagarongan lah jo kulkas dicokot jo aing cicing be teu ngalawan jo malah aing diperkosa dia cicing be atuh digoyang ku aing saeutik cenah gagah ki Jamalnya di panggung lagi Masya Allah ngejeger-jeger aya di hareupeun pamajikanna tanpa syafaat Rasul tanpa pertolongan Rasul ia muludan warisan para aulia. Kalau suatu saat atau besok kita berhadapan dan berjumpa dengan orang tampan wajahnya, fasehat bahasa Arabnya, hafal Qur'annya, mantap sopan santunnya, tapi anti mulut, ulah ngaji kasih eta sebab orang bakal cilaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Fassalatuhu wa salamuhu ala rasulihil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Pertama dan yang paling utama, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat karunia terutama iman Islam. Kita memuji seraya dengan mengucapkan salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad, pada para keluarga, sahabat, tabi'in, atba tabi'in. Mudah-mudahan di akhirat urang dipaparinan syafaatna, dilebetkeun ka sorga, dibarengkeun jeung Kangjeng Nabi, dihijikeun jeung anak incu, sehingga urang bahagia dina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mukarramun, para kiai, tokoh pemuka agama, bil khusus Kiai Entad, tak lupa kepada sesepuh Kaawing, qori kita yang telah melantunkan ayat-ayat Al-Quran, hadirin hadirat nu hadir, urang ngadoa kabehan ku berkah muludan, mudah-mudahan urang dibere panjang umur jeung ibadah, dibere jembar rezeki jeung ibadah, anak incu urang kabeh daraek ibadah, mudah-mudahan akhir hayat urang husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Baginda Nabi cinta ka urang, cinta nateh sejati. Kusabab cinta sejati teh moal ninggalkeun nu dipake ka cinta nak sampai mati. Istilah anak muda, ku ingin selalu bersamamu sehidup. Ngomong mati na ulah nempok ka dia tuh. Rasulullah moal ka sorga mun umatna can aya. Andaikan umat ada yang tersisa di neraka, masih Rasulullah mencari kamana ya umat. Moal waka Rasulullah asup ka sorga lamun ayah hiji bae umatna nu tinggalin di neraka. Masya Allah, kudeudeuh jeung nyaahna Rasul ka urang. Tapi terkadang orang mengkhianati cinta itu. Mana khianat? Rasul mawa Quran, di jero Quran aya ubudiyah, muamalah, munakahat jeung jinayat. Dina ubudiyah teh aya nu sapoe sapeting nu di jerona aya ruku jeung sujud salat ngaranna
kunaon loba keneh jelema nu ngaku umat Rasul tapi canda ekso nu bedas canda ekso loba keneh umat Rasulullah anu kasawah mah kuat macul mah kuat tapi salat mah henteu aya nu kitu moana jelemana loba keneh umat Rasul aya diuk di pos ronda mah 2 jam kuat tapi di pangajian mah henteu mana jelemana ya Allah. Maka kekuatan cinta Rasul sampai-sampai hadirin rahimakumullah ku cinta jeung deudeuhna Rasulullah ka urang cakang jeung Rasul nok Fatimah putri Abah anu geulis mohon bah ke di akhirat mun nyiaran Abah siaran Abah di pinggir neraka jahanam pan Abah didinya nek naon Abah nungguan bisi umat Abah aya anu ngejebrus bisi umat Abah disamber ku seuneu neraka dek dikebut seuneu neraka ku sorban Abah ya Allah karunyaeun ka urang nok mohon bah mun nok nyiaran Abah di akhirat siaran Abah ku nok di mana bah di Siratal Mustaqim di jembatan pan Abah aya di dinya Abah dek nungguan umat Abah bisi aya umat Abah nu teu bisa nyebrang dek ditulungan ku Abah alhamdulillah nok geulis Siti Fatimah putri Abah lamun nok ke di akhirat nyiaran Abah siaran Abah di tempat ditimbang amal Abah dek naon dirinya dek nungguan umat Abah bisi aya umat Abah amal bagusna kurang ya siki tasbih Abah dek diteundeun pake mah beberat timbangan amal umat Abah deudeuh jeung nyaah ka urang balas cinta Rasul ke urang dengan menjalankan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad. Allahu Akbar Allahu Akbar. TPI tamata aya kene TPI aya deuna kieu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar RCTI anu kieu ya Allahu Akbar Allahu Akbar STN siaran televisi Nangerang anu ngaku cinta ka Nabi mah ngabalas cinta Nabi setia dengan cinta kepada Nabi nu nyawah geura atuh salat pan bisa nyawah ge nang Gusti atuh kunaon poho kanu merekna anu eta dagang di pasar sok dagang nu bener tapi aya adzan eureun heula dagangna ngahareup heula ka Allah sabab bisa dagang ge pamere Gusti ai kitu mah cenah Allah kudu salat bae urang Allah rugi mun urang teu salat awas Allah moal rugi moal bangkrut moal runtuh moal kurang kagagahan Allah ku urang nangerang nu teu salat. Andaikan urang nangerang sanangerang teu salat kabeh bahkan sejagat raya eueuh nu ibadah ka Allah moal ngurangan kagagahan Gusti andaikan sanangerang salat kabeh ibadah kabeh eueuh nu teu ibadah sadunya kabeh ibadah kabeh salat kabeh puasa kabeh zakat kabeh bener moal matak nambahan kagagahan jeung karajaan Allah
urang ibadah Allah mah teu untung, urang teu ibadah Allah mah teu rugi. Geus eta bakal kembali ke diri urang sorangan. Nu ibadah siap-siap bakal dimuliakeun di akhirat ka surga, nu teu ibadah sok gerak ku Allah disiapkeun neraka. Hayang ka surga, hayang ka neraka. Jawab ge, hayang ka surga, hayang ka neraka. Ka surga, amin ya rabbal Miftahul jannah la illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur sadayana miftahul la ilaha illallah miftahul jannah la ilaha Allah la ilaha illallah Muhammadur la ilaha illallah Muhammadur. Sakali dinu bedas la ilaha illallah Muhammad tah ka sorga bakalna lamun mawa la ilaha illallah. Ieu urang wauh ka la ilaha illallah nang saha? Nang Kangjeng Rasul. Laqad mannallahu al-mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ya Allah, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh yakin nyata Allah telah memberikan nikmat ka saha? Ka urang Nangrang, ka urang Baros, ka urang Tangerang. Atas apa? Idh ba'atha fihim, Allah mere nikmat ka jelema nu iman. Nikmat mana? Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Karena Allah ngutus ka urang rasulan, Kangjeng Rasul min anfusihim, di jenis urang manusia. Aya Kangjeng Rasul urang wauh ka la ilaha, berarti nikmat nu gede eueuh deui la ilaha illallah. Di dieu alhamdulillah pesantren di mana-mana, majelis taklim di unggal penjuru, kiai para ustadz seru mengajak dan menyeru kepada kita karena la ilaha illallah. Make sapina supaya salat narapi mantap ngahareup ke Allah dina tahiyat aya la ilaha illallah, supaya salamet ngeusi imah ngariung diriungan aya la ilaha. Nujuh bulan dina nujuh bulan ngariung dina ngariung aya la ilaha illallah. Muludan la ilaha illallah, Rajaban la ilaha illallah, kabeh urang dituduhkeun ku Allah maca la ilaha illallah. Tidak sekadar di lisan, datang ka hate, eta teh meunang ngajaran Kangjeng Nabi Muhammad. Ibu, bo, ari nikmat wajib disyukuran tante. Jawab, wajib disyukuran tante. Lamun disyukuran bakal tambah. Mun nikmat disyukuran bakal Bapak-bapak nek ditaros ku Haji Budali, bapak, heuy,
ya lalaki boga pamajikan nikmat tante syukuran kayak bakal ditambah pamajikan. Maka wajib orang syukur atas nikmat Allah, diutus Rasulullah mawari salah ngawaukeun urang ka Gusti Allah. Ya muludan kieu teh syukur di ujung ditu datang ke ujung ditu sampai sekeliling Banten wabe nunjukkeun rasa syukur ke Allah atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Ibu-ibu sibuk nyangu geus teu mikiran banget pinuh ku mehong kesang barabayan eta nyangu teh lantaran jeung muludan ku syukur ka Allah Rasulullah bulan ieu dilahirkeun. Alhamdulillah. Budak leutik di barawa kamuludan tuh kajen manehna mah bangsa leutik, budak leutik kaulinan bangsa jeung sausia manehna. Urang mah ngajengek-jengek cara mah manehna menang karak bekos nu eueuh beban. Laju hararudang ta budaknya. Ngeuh meureun manehna. Menang berkat ceng menang. Pantes. Berkat menang senaik di garis HS ayeuna. Iya diajak kamuludan bagus kenawauhun ka Nabi. Ku ari tepan budak teu di kota teu di lembur akur bae nu dicekel teh nu dikekelek hape. Betul. Budak yang batur-baturna pantaran kieu, hei budak laletik ieu sagede-gede kieu di mana-mana rata nyekel HP main FF. Mobile Legend, Kapten Oleng, dicokot ku abahna med, dicokot handphone ku abahna, abahna main oray-orayan. Ai datang ka dapur suganta indungna mah henteu, horeng indungna keur kieu bae tiktokan. Wassalam, inna lillahi wa inna ilaihi. Kabawa kabeh ku handphone. Nini poho umur mamawa handphone padahal buuk nanggeus doang soun. Huntun nage ketuk tilu kenong dua arloji diputer deui huntut tilu tinggal dua nu hiji geus unger deui. Kunaon atuh ku ari nini teh roba nu gareblek nyieun video sagala. Aing keur peuting dia kagarongan. Lah jo kulkas dicokot jo aing cicing bae teu ngalawan. Jo malah aing diperkosa, dia cicing bae atuh digoyang ku aing saeutik cenah. Eta nini geblek sakali deui. Nini geus teu pantes kikituana. Heuy nini nu kolot nyekelna tasbih lain wayah nyekel WA. Macana zikir lain wayah maca status. Nini aki-aki cekel tasbih geura inget kuburan ulah nyekel WA macana status Allahu Akbar. Eta nini teh sadar ka umur poho ka usia maka kembalikan kesadaran lewat muludan. Mudah-mudahan urang dibere akhir hayat daek ibadah ka Gusti. Amin ya Allah ya Rabbal. Wilujeng sumping Kiai Jamal, Masya Allah. Selamat datang Kiai. Allahu Akbar. Mangga wilujeng sumping Kiai. Masya Allah. Alhamdulillah Ki Jamal. Poharanya ya Allah ya Rabbi. Nya kasep tak Kiai. Nya beunghar tak Kiai nya gagah. Luar biasa. Geus lah boleh terusin lah. Kayak kena diuk heula. Ambeh kadenge ku manehna. Hayo. Terus ya terus. Geura nini geura ngarapihan hate. Geura nempo ka alam akhirat.
gerak pikiran aing simun paeh di kuburan budak boga batur tamoal aing simun di mun maut di kuburan aya nu nyaangan tamoal aing silamun maut di kuburan aya nu nyaungan tamoal gerak pikiran ta alam barzah bo hei kuari sapoe jeung sapoe eta ibu jeung bapak pamuda jeung budak ngahiji kuari pemikiran teh gaya hirup high class artina lain kelas pejabat lain kelas pengusaha geus bae cukup sih handphone nu biasa bae ieu mah kudu bae pan 4 juta handphone 4 juta kabeuli tapi ka masjid can pernah wani jariah segede 4 juta kuabe sapoe balanja ja pasarna ge aya di handphone Lazada ngaranna aya teu eueuh ieu isuk-isuk nu diundang lain malaikat jam 8 paket datang duit eueuh bubak babuk nyeri injumun ka budak-budak santri kuari mesen paket datang manehna eueuh kiai ketempuhan mayar baheula mah kadenge eta nu nganazom teh nganazom kitab tajwid linuni intaskun walitan wini arba'u ahkamin pakhutabini kuari mah lain kalau belanja beli Tokopedia Allahu Akbar Tokopedia laju nini bari lempang Shopee COD Shopee CO ih ting bating ampun yang magara reget kuari ka jelema ieu beak kabeh beli baju pakai Shopee Pay balama sholatullah ala toha eta sholatullah ala yasin ai kuari beli baju oh horeng ieu jurigna aya di dieu kabeh beak ditinggalkeun sholawat maka lamun teu aya muludan wassalam teu aya pesantren geusan jagat mah eureunnan kamari aya corona lamun teu aya pesantren teu aya nu nguatan akidah jeung keyakinan ku pemerintah titah prokes bae titah prokes masker teu meunang leupas 3 bulan teu diseuseut ngajedag ku abab sorangan innalillahi wa inna ilaihi ka sawah make masker atuh embe lumpat sieun poho Allah nu maha gagah jeung maha kuat maha kawasa kabeh di genggaman Allah pemilik mutlak jagat raya berikut makhluk nyata corona Allah hei nu boga iman nu boga keyakinan sok prokes tapi Allah ulah sampai leungit di kalbu urang ulah kageser keyakinan urang sieun ka corona teh sieun ka Allah cilaka lamun jelema paeh dina kaayaan sieun ka selain Allah naudzubillahi min ibu bu terkena corona ge wayah modar mah modar heuh eta nu geus modar balik deui teu oh nyana hese pan di jero nu kaluarnya teu bisa balik deui laju kamari nu corona cenah lain ajal jasana jan positif ke corona can ajal batu pae bener tak? Jadi itu nu sararehat naik pesawat teh di ditu di Sriwijaya Air di Tangerang aya jelema sakapal paeh berjamaah imamna pilot eta jasa sararehat lamun teu sehat moal bisa naik pesawat kuari kan lamun naik pesawat kudu boga kartu vaksin
atawa urang dek asup teh geus meuli tiket didiukeun laju tarang didorong ka tukang irung dicolok ngaranna Sueb. Eta Sueb tukang lauk lari Sueb. Bener kan? Sueb tukang lauk kan? Sorry Eb. Naik pesawat asal siap di Sueb. Begitu hasilnya non reaktif boleh naik pesawat. Lamun positif tidak boleh. Pilot naik gua ragah karasep garanteng kos Ki Jamal gitu ta. Ganteng Ki Jamal. Gagah Ki Jamalnya di panggung lagi Masya Allah ngejeger-jeger. Ai di harapan pamajikan sieuneun sarua. Ya Allah. Urang doakeun tak Ki Jamal sing sehat panjang umur. Pada orang butuh, umat butuh. Hei, pilot naik, pramugari naik. Garulis budak pramugari. Laju lempang na nu egang pramugari lempang egang koper beak didupakan kemana. Mulus, kulitna mulus. Sararopan tasi pramugari, androkna para ranjang, ngan belah digigir sampai ke tunggir. Eta sialna lebah dinya ta budak ta. Pilot naik pramugari naik. Tinggal penumpang di ruang tunggu. Dipanggil ke operator. Mohon perhatian kepada Ustadz Entad beserta Kak Awin diharap kawin deui. Ulah dipanggil ke operator teh di bandara. Mohon perhatian kepada seluruh penumpang Sriwijaya Air untuk segera menaiki pesawat lewat pintu 17. Terima kasih. Naik eta teh nu naraek carager sarehat sehat nyangka teu bakal paeh henteu sama sekali. Henteu nyangka bakal paeh, teu boga pikiran bakal berakhir usia, malah video call jeung dulurna naik pesawat. Dadah, aku mau paeh. Mulai pesawat naik. Buah! Kaget tante sih. Sarua aku lagi kaget. Atuh lamun nyepertikeun pesawat ngejedar atuh kudu kitu piraku dar. Rengse kabeh penumpang nu sehat nu cager nu loba duit horeng datang ajal mah kabeh paeh. Malakal maut diperintah ku Gusti Allah, Israil diinstruksikeun ku Gusti Allah. Hei Israil, tuh gerak ke Pulau Seribu di atas permukaan Pulau Lancang. Hayo cabut nyawa jelema sakapal. Mohon Gusti berangkat Israel jeung bala tentara. Eta nu di kapal sarehat sehat paeh datang ajal mah. Kena corona henteu paeh datang ajal mah. Negatif henteu positif paeh datang ajal mah. Paeh maku ajal sanajan positif corona can ajal moal paeh. Sanajan manehna teu kena corona wayah ajal mah inna lillahi wa inna ilaihi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah kamu ngadenge? Dengein ya. Kita semua akan paeh. Nu ngora paeh nini komo. Eta nu ajur sakapal kabeh ajur nu nyesa eueuh. Saminggu sampai ke 2 minggu tah nelayan urang dinya nyiaran lauk manggih ramo. Manggih bitis. Manggih ceuli.
Laukna dijual ke pasar Baros hari teh mun teu salah eta jelema di laut manggih aya nu ngapung bae segede jeruk ambul-ambulan gitu susu pramugari nya tadi nama di korehan ku nelayan naon didak doang ubur-ubur pentilan ajur coplok pancana bisa dinyatakan susu pramugari bagus kene mun naik pesawat nan ini dilur kene geus ajur tinggal pentilna bae bersih batu lauk paeh di laut sadar orang bakal maut. Apakah para pejabat yang punya jabatan malakal maut keengan? Keeengan. Atuh RT teu salat nanu disombongkeun apa malaikat keeng ka pangkat RT? Teu keeng. Presiden gitu pakai kakeeng ku malaikat atuh komo RT. Sorry teh. Aya RT. Sorry teh. RW aya RW. Sorry we. Paeh kabeh paeh. Kabeh pulang ke akhirat ku Kangjeng Rasul urang diajak cerdas. Bo jelema nu cerdas mah awakna di dunia tapi pikiranna geus mikiran akhirat tak cerdas ngaranna. Matak dibawa ke pengajian eta neuk dibawa cerdas. Sebab ngaji mah pi akhirateun. Heuy. Woi. Dibawa mikiran alam barzakh. Horeng budak eueuh sasaha di kuburan. Jiluk sepi ka dieu rehe ka hareup tanuh belah dieu tataban. Dihudangkeun ku malaikat. Muan rabbuka nu ngajawab amal Allahu Rabbi kajeun budak ieu kaget los salulah nini bae pingsan ngagotongna kerok ditanya saha pangeran anjeun mun nu sok ngamal mah Allahu Rabbi Nabi anjeun Muhammad kitab anjeun Quran kiblat anjeun Ka'bah dulur anjeun muslimin muslimat salamet tah ieu urang diajak salamet di kuburan lewat pengajian heuy lewat muludan diajak salamet matak nini deui bae sadar nih geus ulah wakam mikiran meuli budak meuli pelembab geus pokona mah ulah kos nu ngarora masih mikiran make up nini mah geus ulah sok make upan batur ka puncak batur ka pantai batur ka ditu ka luar negeri eta ngaranna jalan geus kolot ulah sok jalan batur dangdanan eta ngaranna make up geus kolot ulah sok memek. Apakah aku salah berkata seperti itu? Tidak. Aku cuman mengatakan nunggu kolot ulah sok memek. Geus lah moal diteruskeun. Ganti bae geus kolot ulah sok dangdanan. Nah eta ngeunaheunnya geus kolot ulah sok dang bahasana dangdanan ulah memek ih kadinya deui bae ampun lah atuh ngaranna jeung dulur ieu ngomong geus aya batas baraya pan heuy atuh pan ieu urang baraya kabehan. Coba nini mun eta jeung meuli make up di ka masjidkeun maut saang amat da kuburan cak malaikat yeuh jariah nu ditempelkeun ka masjid alhamdulillah ngadenge cenah ka ngaji ieu tadi nama jeung meuli make up berhubung di pengajian di bejaan ulah make upan ieu cenah duit pake meuli semen tempelkeun ka masjid salamet coba lamun ta duit pake dangdanan dangdan ulah make upnya dangdan be dangdan halis be diukir-ukir
dihapus deui lencos teuing bisi nyocok ka irung salaki hapus doang jurig bandeu halisan pensilna beak make serutan anak garis di gede teuing aing doang ieu barongsai dihapus deui ieu cenah pensilna kos kiamat make pensil tukang bas nu beureum teh eta sampai ka iraha mikiran halis teu mikiran kuburan bener teh iya be banget ya dioles-oles awewe boga obat macem-macem obat neng sampai iraha ngolesan banget cenah ngaladakina datang ka paeh daki mah moal eueuh sabab urang asal tina taneuh asalna tina taneuh ya wajar ketika urang kesangan daki aya di sakujur awak duk meuli obat sakumaha canggihna tetep daki mah aya bae aya nu teu kaburu ngaji teu kaburu mulut ngajak baturna ka manehna teu dek berangkat jangalaan daki heuy hayu dia muludan jajong bae malodok aing cenah ieu beak pipina bo pikiran kuburan dangdanan eta handphone 4 juta lah jual habak meuli be nu 200.000 jeung nelepon incu cesana ka masjidkeun insya kan urang sok ngabohongan awak sorangan hei hari teteh geus pernah korban tacan yang medak teu mampu bohong padahal di leungeuna aya anu koneng naon ngaranna gelang di ramona aya anu koneng naon ngaranna aya de di beuheung naon ngaranna kalung di ceuli naon ngaranna tergantung hejo tak konengnya tapi lantaran katutup mata hate urang ngomongna teu mampu aing mah korban padahal mah manehna mampu tapi kunaon teu korban lantaran manehna teh katutup mata hatena ku panyakit bukhlu panyakit pelit eta mah panyakit obatna moal aya di ar-rahmah moal aya di rumah sakit umum ayana di pangaji lamun tilok ngaji jelema di hatena ngancik penyakit hate hasud aya di manehna ujub aya di manehna ria aya di manehna sum'ah aya di manehna takabur aya di manehna hikdu aya di manehna bugdu aya di manehna bukhlu aya di manehna penyakit-penyakit hubur riasa hubul jah hayang di alam be hayang di abah-abah hayang di gagah-gagah hayang di agan-agan penyakit hate lamun teu dibawa ka majlis moal jager sebab penyakit eta mah eueuh obatna kecuali di majlis bobo ibu cak ibu-ibu hadena kami masuk muludan alhamdulillah atupan kadaharan mulut mah obat bagi penyakit hate amin ge nu bedas ge sekali deui takan kos taraweh hay kitu mata jalamun nginum di imah biasa bae cai tapi lamun di tempat muludan bukan cai biasa cai luar biasa kenapa demikian atuh cai jeung kue jeung cau jeung jeruk jeung anggur jeung sakabeh nu disiapkeun eta kadaharan ti beurang keneh geus turun nur Rasulullah kanu maca kanu ngadenge ka kadaharan ka inuman mana cenah lewat naon aya eta ya nabi salam ya rasul salam ya habib salam salawat alaika Allah ya nabi
Ya Rasul salam, Ya Habib salam, salawat alaika asyraqal fakhtafat mithla husnika ma ra'ayna qattu ya wajha Allah ya Nabi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, nuri, anta iksiru, anta misbahun suduri. Allah ya Nabi salam, Ya Habib salam, salawat uluk salam ka Kangjeng Nabi. Dijawab, ya Allah kadaharan inuman awak pakaian kabeh panitia tanaga pikiran konsentrasi jeung muludan kabeh ku Allah bakal dijadikan sebuah tiket untuk meraih syafaat di poe kiamat. Ya Rabbal, ibu hayang ka surga hayang ka neraka. Seperti urang nu ibadah lalawara hayang ka sorga tanpa syafaat Rasul asa-asana moal. Bener teh? Lamun urang ngandelkeun salat jajogrogana hungkul nyang hareup kiblat sajadahna mamahal, awakna ge seugit make minyak tapi horeng hatena kakalayang. Allah leungit di hate diganti ku seuseheun, tasnya jembrengkeun baju salat Allahu Akbar laju gerimis aduh pakaian aing. Allah leungit eleh ku pakaian. Pantes teu salat kitu nganterkeun urang ka sorga? Henteu. Beak ieu ibu-ibu teh kabeh geus difokuskeun usolli kadang-kadang anu teu cukup sakali. Ku hayang bener-bener hadir, bener-bener fokus. Usolli fardal maghribi fardal usolli Allah. Allah. Nawaitu usolli fardal usolli fardal maghribi setelah sarbo kamis. Usolli fardal di husu teu daek husu nu datang kalah susu. Bener teu? Teu daek husu nu datang hampurannya nengnya ka haji dibere susu, neng aya susuan. Sampai sholat nage takbiratul ihram nage usolli fardal pan laju kos DJ teh budaknya. Salasa raka'atin mustaqbilal Ka'bah adan imam adan Allah
ewak hayang hadir hayang kumpul kasdu ta'arud ta'in geus beunang akbar salat nage tungkul bae manehna ku hayang husu sampai poho imam geus sujud manehna menang tungkeneh bae ai kunaon keur salat ditungkul-tungkulkeun ge nu hadir di hate lain Allah bae lain keur salat inget aing budak isuk jatuh tempo kasur teh apakah salat eta nu pantes pikeun nganterkeun urang ka surga henteu kita nak mah ka mana mau kopi kapal api segala eta ya Allah eta ngaranna kopi susu geus ya ante ya sok laju kamu mau begitu sama aku nanti kayak kalau nggak ada orang eta ibu nu mau kopi nu mau cai nu mau cau nu mau kue nu mau sagala-gala iya mudah-mudahan be nu iya nu bisa nganterkeun orang ka surga amin salat mah kos kitu tadi ta hai salat urang kos gitu kan si neng salat Allah naon meureun we checklist bae bogo yen teu neng mah nyeri hate kumanehna Allah leungit neng ku lalaki anu PHP pamuda anu geus usia lanjut 25 28 bahkan 30 eta keur salat Allah geser ku hayang kawin tas salat teh langsung aing dekatan kiai datang ka kiai naon jang kasep ieu cenah mah abdi bade nikah alhamdulillah ngan kieu kunaon kitu beda keyakinan pan bisa beda keyakinan maksudna abdi yakin daek itu yakin embung ayo maneh leungit di hate Allah nu aya kabogoh leungit di hate Allah nu aya makhluk maka lamun juntrung ku salat hayang ka surga lewat mana tanpa syafaat Rasulullah tanpa syafaat Rasul tanpa pertolongan Rasul ieu muludan warisan para aulia kalau suatu saat atau besok kita berhadapan dan berjumpa dengan orang tampan wajahnya fasehat bahasa Arabnya hafal Qur'annya mantap sopan santunnya tapi anti mulut ulah ngaji kasih eta sebab orang bakal cilaka cenah hafal Quran Abdurrahman bin Muljam anu ngabunuh Sayyidina Ali hafal Quran teu aya pedahan laju ka satu ngajina ka ulama ahlu sunnah wal jamaah anu sok muludan Syekh Junaidil Baghdadi muludan Syekh Ma'ruf Al-Qurhi muludan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani muludan diurang Syekh Sultan Maulana Hasanuddin muludan Syekh Mansur muludan Syekh Asnawi muludan Syekh Abdul Karim muludan Syekh Husain Carita muludan Abuya di Cidahu muludan Abah di Cilongok muludan ayeuna urang teu deuk muludan deuk nurutan saha heuy paham you understand you can speaking English ya Allah I can speaking English but little what do you love me oh yes cak nene tadak naon yes gitu repeh geus ini geus kolot geus pokona mah pikiran we kuburan nu kolot pikiran kuburan nu ngora kudu sadar urang ge bakal ka kuburan ye syafaat nabi nu ditunggu jalma kuari di YouTube lobatan nu anti muludan ulah neng kalaupun dia suka sama kamu jangan kau balas rasa cintanya mining jeung santri bae geus neng moal gagal santri nu mana sih santri aku santri iya Ki Jamal juga sama lah panis boga pamajikan ingat boleh seorang laki-laki punya istri sampai 4 setuju bapak-bapak lalaki setuju
Awewe satuju? Torek ceuli aing dak ieu. Tanpa syafaat Rasul. Tanpa syafaat Rasul, tanpa pertolongan Rasul, ieu muludan warisan para aulia. Kalau suatu saat atau besok kita berhadapan dan berjumpa dengan orang, tampan wajahnya, fasehat bahasa Arabnya, hafal Qur'annya, mantap sopan santunnya, tapi anti mulut, ulah ngaji kasih eta sebab orang bakal cilaka. Uhailal judi wal karam ya Rasul, salamun alaik ya rafi'a syani wad عفتي يا جيرة العالم يا أهيل. Memuji kepada Rasul, bersolawat salam kepada Rasul, hayang amat urang di akhirat disyafaatan ku Rasul, ngandelkeun ibadah urang maka mana boa hadena aya muludan. Alhamdulillah. Yes, ibu bapak sing anteng nyenengnya muludan masih berlanjut. Gedeng guru orang Ki Jamal bade neraskeun ceramah. Haji Budoli mahapunten bade ngalajengkeun ka petir nya bunya. Heuy ngantuk teu? Kayak gedeng Ki Jamal rek ceramah nasehatna kupingkeun nya bunya. Mudah-mudahan anak urang kabeh saroleha. Daek marondok, daek maraca Quran, laju urang nu kolot-kolot na kabeh daek beres muludan ya ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Sukses bagi para panitia sakitu bae teh Haji Budoli mah kurang leuwih nyunkeun di hampura ka kasepuhan terutama Kaki Jamal punten Kiai abdi teu tiasa ngiring ngaos badi abdi bade ka petir. Biasa saja Ki Jamal lanjutkan. Mohon maaf aku nggak bisa nungguin kamu ya Ki Jamal ya. Masyaallah. Sakitu we nya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.